fearless. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu baraya mancomania para mancower salam dunia di mana wae ayana. Alhamdulillah urang tiasa patebang dangu deuinya di udara ngalangkungan channel Mancomania anu aya di YouTube. Pamirsa sadayana channel Mancomania sapertos biasa midangkeun dongeng-dongeng Sunda tos sababaraha judulnya tos puluhan judul tos tamat di pedar di kandaga. Ayeuna aki bade neraskeun nyaeta lalakon anu judulna teh Jaga Lalam Akhirat nincak bagian katilu. Kunaon cenah kieu ayeuna mah rada empot-empotan ngadongengna rada lami medarna kumargi pamirsa ayeuna teh aki teh oge aya kasibukan sanes nyaeta janten Panwaslu alias panitia pengawas pemilunya. Kumargi kitu tambih caket ka pemilu panginten aki rada sibuk gitu. Sanes rada deui sibuk we. Tapi dah urang teh tugas negara kedah dilaksanakan pamirsa kumargi supados pemiluna suksesnya gitu pesta urang sadayana pamirsa. Urang keur dongengna kade anu teu acan subscribe mangga ulah asa-asa di subscribe pula di toel tombol loncengna supados aya notifikasi upami akin raskeun hanca dongeng. Hatur nuhun kasadayanan parantos subscribe, like, komen, oge nge-share dongeng-dongeng akinya boh ka grup WA, Facebook, Instagram, Telegram, Twitter sareng anu sanes-sanes da deui hatur nuhun. Urang ngamparkeun deui sama kabuyutana parsamakna sor awug bisarwitina mangga kaparayun sadayana prung Sanggeusna lila lumampah wiratama ningali watas siji lembur di hareupeunana samemehna wira oge ngaliwatan pasawahan anu upluk aplak lega anu hartina teu jauh di dinya teh aya pilemburan. Geus 2 poe beuteung aing teh can keusian ku sangu menika karbekan kieu taya salah na aing mampir heula ka lembur bikeun ngeusian beuteung gerentas wira dina jero hatena. Wira ngalengkah rek asup ka lembur tapi lengkahna ngadadag kaneg. Kunaon ieu lembur teh asa ku sepi-sepi teuing. Asa aneh teu katempo saurang ge patani anu digawe di sawah. Di jalan oge teu katempo di aya jalma saurang ge. Eueuh barudak anu arulin. Wira ngalengkah lalaunan mapae jalan lembur, reg lengkahna ngarandag deui. Panona mencrong ka tengah jalan sabab di tengah jalaneun teh aya mayit pabalatak aya kana genepna. Wira gancang mariksa kayan mayit getihan getih kabeh katempona can lila kajadianana gerendeng wira. Satuluyna wira merhatikeun imah di sisi jalan anu paling deukeut ka dirina. Katempo pantona ngabuka berijeng dengdek cigana bae engselna ge rujad. Gancang wira mariksa ka eta imah. Wira teh ngabuka panto anu geus dengdek aya getih anu masihan panto anu geus rusak. Wira gancang asup mariksa si imah. Edan wira ngagebeg greuwas campur jeung amek sabab manehna nyaksian pamandangan anu matak pika getireun. Di tengah imah pabalatak layon aya awewe budak leutik jeung lalaki kabehna aya 5 urang.
salah sahijina sirahna papisah jeung badana. Kayan imah paburantak meja kursi parabot kabeh ancur lebur dina bilik ucat acret pinuh ku getih. Wira gancang keluar ti imah. Di hareup imah aya gentong cai gancang Wira teh si beungeut. Beres si beungeut manehna nempok kulit beungeutna beuki bariru gareuneuh. Wira culang cileung. Katempo aya kain hideung nyampai dina popoean. Gancang ku Wira dicokot tuluy dikurudungkeun rada kahareup dipake nutupan sirahna sangkan beungeutna teu katempo teuing ku batur. Saterusna Wira mariksa kayan lembur. Sakabeh pangeus lembur teh si horeng mah geus jadi layon. Wira teu manggihan saurang jalma nu masih hirup. Mayit-mayit pabalatak di jero imah dihareup di tukang imah aya oge anu di pipir imah. Di jalan mah geus puguh henteu ka itu. Biadab jahanam. Beut Wira beureum pinuh ku amarah ningali kakaceman jeung katelengesan anu karandapan ku warga eta lembur. Nya iblis ti mana anu geus ngalakukeunana? Biadab tepi ka tega nanda sakabeh pangeus lembur tepi ka awewe jeung barudak ke kabeh dipaehan. Naon atuh kasalahan pangeus lembur teh? Tepi ka kudu narima hukuman samodel kieu. Wira gogodeg sorangan berinahan nafsuna. Tapi akhirna mah Wira teh ninggalkeun eta lembur sanggeusna teu manggih pituduh naon-naon. Sanggeusna lumampah aya kana satengah poena Wira teh anjog deui ka hiji lembur anu sejen. Di dinya mah lembur teh gegep rame pinuh ku jalma. Sawaktu Wira datang ge jalma-jalma nu aya di jalan kabeh ge nempokeun ka Wira bari jeung pinuh ku rasa curiga. Wira teu madulian kana teutepan jalma-jalma, manehna mah langsung bae nuju ka hiji warung sangu anu ayana teh di tengah lembur. Warung sangu teh wangunana wobog jeung lega oge hegar. Pakaranganana lega jeung resik. Sup atuh Wira asup ka jero warung. Kabeneran di warung teh keur loba anu jarajan oge dalalahar. Meh sakabeh panon nu aya di jero warung merhatikeun ka Wira nu karak datang. Wira geus teu madulian ka jalma-jalma nu kabeh ge neuteup ka dirina. Wira mah gancang diuk bae di meja nu aya di pojok rohangan sabab ukur di dinya tempat anu masih kosong. Saurang palayan gancang nyampeurkeun ka Wira. Aden bade tuang atau napi bade ngopi? Tanya si palayan awakna panek leutik. Kuring mah rek dahar Kang, walon Wira. Angga tuh bade pesen naon Aden? Tanya si palayan deui. Bakagak hayam hiji belum lauk emas 2. Sambal sacoet we sanguna saboboko leutiknya. Lalabna we peuteuy surawung jeung takokak aya bonteng bere bonteng. Walon Wira mesen sakitu lobana sabab beuteungna teh karasa lapar kacida. Laparna teu kawas biasana sigana bae perbawa tina awakna anu kaancikan ku tanaga samaga bulan. Mohon Den, dupi leutena bade naon atuh Den? Lahang sabekong mang jeung bajigur we nya sagelas. Mohon antosan we nya sakedap Den. Si palayan tuluy ngoloyong init pikeun nyiapkeun pesanan Wira. Wira anu geus teu kuat ku lapar gancang ngadahar cau Ambon anu nyanding dina meja meureun paranti cuci mulutna. Wira cacamuilan ngadahar cau Ambon tepi ka 3 sikina. Wira teu sadar lamun loba jalma anu merhatikeun ka dirina utamana hiji meja di deket panto anu dieusi ku 3 urang jalma. Ti mimiti Wira asup ka jero warung ge satiluna terus merhatikeun kana gerak-gerikna Wiratama. Tiluanana gegerendengan lalaunan. Sigana eta jalma teh iblis anu keur diteteangan ku urang Kang. Cek salah saurang jalma nu pangawakanna sedang. Gendut henteu, begang henteu, umurna palingnya 35 tahunan. Akang teu bisa merhatikan jadi
Sabab waktu akang panggil jeung eta iblis teh tengah peuting teu jelas banget jeung rupana. Alun si lalaki anu mibana pangawakan gagah jangkung badag simar dada. Uing mah yakin kang lah mun manehna teh iblis jahanam nu keur diteteangan kurang. Tampo tuh babakeana aneh sirahna dikurudung mani buni kawas anu ngahaja we nyamunikeun beungeutna sangkan teu jelas katempo ku batur. Cek jalma nu saurang deui anu awakna kenut bayuh-yuh. Kieu we atuh coba engke pariksa ku anjeun nya. Nah bener manehna teh si iblis jahanam eta. Walon si lalaki gagah. Pesanan Wira teh geus ngabarak dina meja kadaker bae. Wira dahar meuni ponyonaker. Daharna meuni rampus teu kawas biasana kawasna bae geus kaliwat lapar pisan. Teu lila ge sakabeh kadaharan nu aya ngabarak di meja teh rengse pindah tempat ka jero beuteungna Wira. Eureuleuh Wira teu bakat kuargap kana bekong nu dieu si kulahang leguk-leguk diinum. Gap deui kana bajigur leguk deui diinum tepi ka koredasna. Eureuleuh terap deui. Karake Wira nyaranekeun awakna kana kursi. Datang tilu urang lalaki anu nyambeurkeun ka hareupeun meja. Nu saurang mah awakna genut bayuh-yuh, nu duaan mah jarangkung badag, satiluna geus marasat pakarangna nu mangrupa pedang jeung bedaug. Iblis edan, anjeun bakal dicangkal aku kami, gancang sarabonggokan. Atawa nyawa anjeun paragat di dieu. Cek si genut bayuh-yuh nyentak ka arah Wira. Wira kerung ngarasa heran. Kisilah anjeun teh salah jalma. Kuring mah lain iblis atawa jalma jahat. Walon Wira bari tetep diuk. Di mana ya bangsat ngaku sia ditaro ku aing. Hiat. Si genut langsung ngayunkeun bae pedangna. Wira gancang cangkat bari mundur. Hiu brak meja kahanca ku pedang. Piring gelas bokong jeung nu sejenna mawur mancaura para recah. Karake Wira teh nyarita deui. Karake Wira rek nyarita deui dua bedaug geus miheulaan ngaheumat ngarah kana awakna Wira, tapi samemeh tepi kakuatan tanaga samaga bulan kaburu hudang ngagolak ngahadang dua bedaug anu ngancam ka diri Wira. Duaan ngadadak mental macleng ka tukang. Awakna Wira langsung mancarkeun sinar bodas di barengan ku sumebarna hawa anu kacida tiisna. Gembur si genut bayuh-yuh ngagero bari ngagajreng maju miheulaan. Pedangna ngaheumat tarik nu duaan oge narajang bareng ka arah Wira. Wira ngagero. Tilu jalma nu narajangna langsung racleng ka tukang ting kederbut labuh aya nu nanggar kursi aya nu dibeubeut kana meja nepi ka beulah. Meja kursi jeung naon bae nu aya di rohangan warung milu macleng paburantak. Jelema anu jarajan birat talumpatan. Ngarasa tanaga nu aya di jero dirina ngabahayakeun pikeun jalma sejen gancang Wira teh ngolebat init kaluar ti warung. Udag, kebong, tewak eta iblis. Jalma gagah ngagero tarik. Ulasan jalma anak buahna sigana bae langsung ting belelesat ngudag ka arah Wira. Di luar Wira tama dikepung ku 18 jalma nu kabeh samapta nyarakal pakharang. Si genut bayuh-yuh nitah kanu ngepung sangkan newak ka Wira. Keula kisilah aranjeun geus salah nuduh ka kuring ieu. Geus salah jalma aranjeun teh. Cek Wira bari ngangkat dua leungeunna maksud Wira mah hade mere isarah sangkan nu ngepung ulah wakana rajang. Tapi cilaka maksud hade Wira kalah ngadatangkeun kasulitan pikeun dirina. Tina dua leungeunna Wira ngadadak ngadius kaluar gelombang angin tarik. Kaluar sorangan di luar kahayangna Wira.
Opat urang dihareupeun Wira macleng jungkir jumpalik disamar ku galombang angin tarik. Cilaka, aing teu bisa ngadalikeun tanaga jero aing sorangan, gerantos Wira dina jero hatena. Iblis biada berasakeun wawalas di kaula ya hiya. Si lalaki jangkung gagah tengah gajleng maju bari nojoskeun tumbak anu dicekelna. Tumbak meningah hiung tarik ciciren langmun eta tumbak teh didorong ku tanaga jero anu hebat. Hiuk so pruk. Aduh, si lalaki gagah kadenge ngagoak awakna kadorong mundur, manehna gancang ngerahkeun tanaga jerona pikeun ngusir hawa tiis anu nyaksrak kana badana. Sedengkeun tumbakna geus potong jadi 3 bagian. Edan, ilmu iblis naon deui anu dipake ku si eta setan eta teh. Hawa tiisna kawas anu rek ngabekukeun kana sumsum. Gerentos si jangkung gagah dina batina. Gabung, tewa kawas hati-hati kana tenggelanana anu ngandung hawa tiis. Cek si jangkung gagah mere parentah ka jalma-jalma anu harita keur ngepung Wira. Sedengkeun Wira ngarasakeun tanaga samaga bulan di jero awakna beuki ngagolak liar. Ieu teh kusabab tanaga samaga bulan nganggap lamun serangan tumbak nu ngandung tanaga jero tadi mangrupakeun hiji ancaman anu ngabahayakeun pikeun Wira. Wira pupuringi sanahan ngagolakna tanaga anu rongkah. Urat-urat di sakujur badana raranteng. Hah! Wira ngagorowok tarik, kabeh jalma anu ngepungna maclang tuluy ting gedebut labu. Obat urang anu elmuna hanap mah langsung tiwas. Tina baham, liang irung jeung liang celina ngucurkeun getih seger. Gentakan sora Wira anu rohaka ngakibatkeun urat-uratna para recah. Sedengkeun 16 urang anu elmuna luhur ting kulitik ngajauhan. Bari KBG ngerasa seber pikeun yang hareupan Wira anu lain tandingan maranehna. Edan, ugo 2 poe ta iblis geus jauh ningkat kasaktianana. Cek si jangkung gagah bari jeung kerung. Kuring mah asa ragu ieu teh Kang, cek lalaki anu awakna sedang. Kau lagi ragu kia di palasa, tapi asa pamohalan lamun manehna lain anggota komplotan si iblis eta. Tingali bae papakean anu aneh. Walon si jangkung gagah nu mibana ping anu minangkana pimpinan ulasan jalma eta. Kumaha tuh ketak urang ayeuna Kang? Asa pamohalan asa mah urang bisa nandingan kasaktian eta iblis. Cek lalaki nu awakna sedang anu ngaranna teh Palasa. Si jangkung gagah can kaburu ngawalon sabab Wira harita kaburu ngangkat 2 leungeunna ka arah maranehna. Awas, eta iblis ngerahkeun tenggelan ka dieu. Salamatkeun diri sewang-sewangan. Si jangkung gagah ngagero mere tangara ka anak buahna. Kabehan atuh jrung-jreng nyelamatkeun dirina sewang-sewangan sabab kadenge sorang ngaguru ti arah Wiratama. Wut bledag buar kerekek kubrag. Tangkal kai satangkep jalma dewasa nu aya di pekarangan warung penggas kahanca tenggelan jerak jauhna Wira. Untungna teu mawa korban, teu nindihan ka jalma ulasan eta sabab kabeh geus birat ting jrung-jreng ngajauhan. Bahaya ya Kang, kumaha ketak urang ayeuna Kang duh. Pamohalan eta iblis teh bisa dicangkalak sabab kasaktiana ning geuningan lain tandingan urang kabehan. Ceuk Palasa kasih jangkung gagah. Urang nyumput we heula tuh kiadi. Kemun manehna ninggalkeun ieu tempat urang tuturkeun rencepan. Walon si jangkung gagah manehna kapaksa nyokot eta kaputusan anu sabenerna mah patukang tonggong jeung jiwa satriana. Atuh geus kitu mah ulasan jalma teh lalumpatan pikeun nyamuni di tempat-tempat anu baruni jeung barala. Sedangkan Wira anu tetempoana geus burem sabab dirina geus dikawasa ku kakuatan samaga bulan. Harita kalah ngumbar tenggelanana. Ka mana we sabalang bentor. Wira geus teu bisa ngabedakeun tindakan anu bener jeung salah sabab leungeun Wira gerak ku sorangan ngutahkeun kakuatan anu teu bisa dibendung ku awakna. Ceker pedug
Saung di tengah kebon hancur mancaura jadi sasaran amukan Wira. Ceger dorok-dok kubrag. Tangkal jati di sisi jajanan lagi rungkat. Rubuh katemrag ku angin tiis tenggelan Wira. Waduh, benar-benar rongkah dana kejerona eta iblis tegening. Kiadi nyakang aduh paur ye. Cek balasan nyumput di gigireun si Jangkung Gagah. Nyalain bandrak-bandrakeun kekuatanan tempo itu manehna ngutahkeun get itu. Cek si Jangkung Gagah nya geneng nya Kang sigana mah manehna tatu paharna boga tatu meureun Kang. Nya sigana mah geus tarung meureun jeung jalma sakti sahanya anu geus natuan manehna. Wira harita katempo ngutahkeun getih sabeurak kali. Saterusna Wira teh lumpat ninggalkeun eta patempatan. Lumpat nage rada sosolonto dan sabab sukuna katempo rada ngageter. Manehna lumpat kiadi. Hayu, nam urang tuturkeun. Tapi ulah ngadeuketan. Ti jauh bae. Cek si Jangkung Gagah bari tuluy kaluar tina rungkun eurih tempat nyamunina. Nu sejen gancang nuturkeun ka katuana. Dina kayan kitu kolebat kalayang sleg. Nu lobaan teh dihadang ku hiji bayangan anu datang ngahadang di jajalaneun. Eta bayangan teh si oreng saurang awewe tengah tuh di samping Jangkung make kabaya beureum. Leungeun kencana ngelek boboko, sedengkeun leungeun katuhuna nyakelan nyiru anu disuhun dina luhur sirahna. Eleuy, ieu mah keur lobaan kieu. Rek kamarana ieu teh keheula ulah kabalap lompatnya jarajan heula atunya beh badas lompatna ieu tah ibi nyanak awug amis raos kareup matak dedeyeun ieu hipu desok mah jarajan heula nya tah ieu awug tah ieu mah kukurawu alias urap jagong sok geura ngeusi heula tanaga ieu sok pohara pamirsa. Kuno rojolna Bisarwiti urang cekapkeun heula dongengna dugi ka dieu. Lelampahan Wiratama si Jawara Bajigur Sakti alias Jawara Gunung Salak dina cejer carios jaga lalam maherat bagian atanapi episode katilu cagurang tenden heulanya dihandelem sieum gesan sampeureun urang tuna heula dihanjuang siang gesan alaeun urang sampeur deui engke di bagian anu salajengna. Hatur nuhun kasadayana pamirsa di mana wae na kanu parantos satyangan tosan satyangan dangukeun oge ngarojong kana dongeng-dongeng aki. Hatur nuhun pisan mugi bae sadayana aya dina ginanjar kawiljengan teu kirang sapapaosna. Pamirsa sadayana sanaos bari jeung basajan mugi wae dongeng aki tiasa janten panglipur kalbu pangbeberah kana manahnya pangrepeh kana hate. Ubar ngabang balerkeun kacape saperantosna urang sadirinten kasab milari kipayah. Bari ngaleut kopi atanapi bajigur bari urang ngadangkeun dongeng Sunda. Etang-etang pangreuah-reuah ngiring sasarengan ngarojong oge ngamumule kana seni dongeng Sunda. Supados naon? Supados tetep aya, tetep rame, tetep nanjeur, tetep waluya di nagri nyalira. Waluya dongeng Sunda, waluya ki Sunda. Sakitu heula nu kapihatur, aki namit mungkur heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah hanca.